Rampleks. Lampung dipayun urang sanggakeun puji sinareng syukur ka Gusti Nu Maha Suci anu kalantos maparing nu pilih kanikmatan kanggo urang sadaya. Hatur nuhun ka Bapak Guru anu kalantos maparing kesempatan kasimkuring kanggo janten panunggu catur dina ieu kasempatan. Wilujeng sumpi ka para pamilo ieu acara diskusi nu mata kahiji kantenan da lumangsungna oge di gedung anu sakieu saena nyaeta gedung SMA 1 Cipeundeuy sapados ieu acara diskusi teh langsung hegan. Parantos calik sasarengan urang sadaya di dieu salawios ahli di bidang nyaeta Edwin sareng Teh Naila dina dinten ieu aranjeunna tos ngatahakeun materi nu baris dipedar nyaeta siklus hidrologi supados ieu acara lumangsung kalayan lancar simkuring sareng kareja baris nungtun ieu acara dugi karengse. Dina diskusi ieu unggal Kang Jejer dihaturnan kanggo medar naon-naon anu baris didangukeun engke dina sesi tanya jawab dipasihan kasempatan 2 jirangan tangtosna sabada teteh Kang Jejer ngadugikeun pedaranana. Haturan kanggo Kang Jejer anu kahiji Edwin kanggo ngadugikeun pedaranana. Atur nuhun, sapertos tadi anu tos dipangamperan ku sadaya panunggu catur. Ayeuna simkuring baris medar siklus hidrologi. Daur hidrologi nyaeta proses cai datang ke atmosfer ka bumi. Tuluy cai bakal balik deui ke atmosfer sehingga siklus ieu dituluykeun ka hareup. Daur cai sorangan mangrupa salah sahiji siklus biogeokimia anu lumangsung di bumi kalawan tujuan pikeun ngajaga jumlah jeung kasadiaan cai. Daur hidrologi sorangan miboga salapan tahapan. Mimitian evaporasi, sarapotapegi, tuluy transpirasi, kondensasi, evapotranspirasi, jeung sublimasi. Tahap satuluyna nyaeta tahap adveksi, tahap runoff, tahap prespertasi, jeung tahap infiltrasi. Tah sakitu anu didugikeun ku Edwin dina padaranana daur hidrologi simkuring yakin eta padarotos didugikeun teh bakal urang Lampung paham karena batu hidrologi supados teu ngulangkeun ka para jantena baris medar materi daur hidrologi nu kitu ka Teh Naila sumangga dihaturkeun. Hatur nuhun sadari panembu catur. Upami tadi Edwin tos medar perkawis proses daur hidrologi atuh ayeuna simkuring bade medar anu sanes deui. Namung aya keneh palasna sareng pedaran anu tadi. Nu bade didugikeun ayeuna nyaeta jenis-jenis siklus hidrologi. Siklus hidrologi pondok. Siklus hidrologi pondok sorangan lajeng lumangsung dina wangun evaporasi atawa evaporasi cai laut alatan paparan cahaya panon poe anu nyaangan laut. Tahap akhir tina siklus hidrologi pondok sorangan nyaeta turunan awan jadi hujan di luhureun beungeut lasat laut hidrologi sedeng. Hidrologi ieu lajeng bakal ngahasilkeun hujan anu bakal tumiba di darat lajeng cai hujan ieu bakal balik deui ka awak cai daur hidrologi panjang. Jenis hidrologi anu terakhir nyaeta siklus hidrologi anu panjang. Biasana lumangsung di daerah pegunungan. Sanajan ngan henteu di wewengkon ieu siklus hidrologi panjang oge lumangsung di sagala rupa wewengkon kalawan iklim subtropis. Good job bahasa barat mah aduh janten kagagas pisan upami nguping kederan ku Teh Naila teh bilih penasaran keneh kana kederan anu tos didugikeun. Haturan kanggo para pamila sadaya kanggo ngajenkeun karakterosan dina jirangan kahiji urang pasihan bae lolongkang kanggo 2 urang nu bade
Mugi aa sareng teteh nyebatkeun sareng ti mana asalna sateu acan naros lajeng parantosanana kedah songkat tur mudet mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Sim kuring raja permana sidik pada diwaros ka anu. Bade ditaroskeun teh nya eta naon sih maksudna evaporasi teh. Anu catur dua sa. Atur nuhun ka saderek reja kelot parantosan tos dicatet mangga kanu bade naros salajengna tiasa langsung nyaketan mikrofon anu tos disahijikeun ti payun. Sun, Sampes. nempangkan sim goreng wastapun jahuan ti kelompok 5. Atur nuhun parantos di pasingan waktos kanggo naros sim kuring bade naros kateh Sinta. Kumasi proses hidrologi panjang teh. Nuhun ka saderek ajahuan katarosana tos dicater oke baris diwaler ku teh Naila kumaha salajengna bade aya nu naros deui pami teu aya sami-sami walaranana ti A Edwin sareng ti teh Naila rupina nu kahiji urang sanggakeun ka A Edwin kanggo ngawaler panarosan ti saderek areja ajahuan. Patarosan saderek reja teh sae pisan. Janten kieu numutkeun sim kuring. Perkawis anu ditaroskeun teh saleureusna evaporasi mangrupa tahap kahiji anu lumangsung dina siklus hidrologi di mana dina tahap ieu aya evaporasi cai di walungan jeung sadayana. Walungan situ jeung laut jeung tempat sejen lajeng dianggap salaku awak cai jeung cai nu ngejat bakal jadi uap cai. Tah geuning tos genre aya nama patarosan ti saderek A Edwin teh rupina ngawakilan urang sadaya urang oge janten terang sabada ngabukeun waleran teh A Edwin ayeuna kanggo waleran tina patarosan kadua ti saderek jahuan bade diwaler teh Naila. Sumuhun ieu oge parantosan teh sae pisan mung rada benten nu dibantoskeunna. Cobi urang weler ku sim kuring gerak. Kieu jenis hidrologi anu terakhir nyaeta siklus hidrologi anu panjang. Biasana lumangsung di daerah pegunungan. Sanajan henteu ngan di wewengkon ieu siklus hidrologi panjang oge lumangsung di sagala rupa wewengkon kalangan iklim subtropis. Bedana dina siklus hidrologi anu panjang dibandingkeun sareng hidrologi anu sanes nyaeta mega henteu langsung turun ka hujan. Tahap kahiji daur ieu sorangan nyaeta cai laut anu ngalaman evaporasi tuluy evaporasi nepi karobah deui jadi molekul gas jeung uap jeung saterusna. Rupina waleran ti teh Naila oge tos ngawakilan rasa penasaran urang. Hatur nuhun pisan ka teh Naila sareng A Edwin patarosan berbagi ilmu dina diskusi dinten ieu. Panuhun oge kasanggakeun ka para hadirin sadaya utamana kanggo partisipasi nu aktif salami lumangsung ieu diskusi. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang sami-sami patarosan ngadangukeun pederan anu matak ngahudakeun rasa kanyaho mugia ieu diskusi teh janten salah sawios jalan supados wawasan urang langkung lebar nedadi hapunten bilih aya basa anu kirang merenah kana manah awit limit tamiang lesung sakitu anu kapihatur urang pangkas wae ieu diskusi mangga nyanggakeun.